Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Al-Imamil Kamil fid dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu al-barakah minal ardi, yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi, yarfa'ullahu al-adla minal hukami, yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i, Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dihormat, bilusus segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid anu sangat dispesialkeun tur diutamakeun. Naha ulama jeung kiai diutamakeun, dispesialkeun. Jujur urang moal bisa ngariung di dieu dina beurang ieu lamun teu ngarti kana hikmahna ngaji. Urang moal nyaho Islam jeung eusina lamun teu dibejakeun ku ulama jeung kiai. Urang moal cinta ka Allah ka Rasulna lamun teu dibejakeun ku guru-guru urang sadayana. Hampura bisa ngariung di dieu dina peuting ieu anugerah kudrah ti Gusti Allah, tapi wasilah sababiyah anu ngawauhkeun Islam jeung eusina ka urang. Saha para ulama, para kiai. Berarti ieu teh aya jasa para ulama, para kiai. Ayo urang diajar jadi jalma nu bener. Kumaha jalma nu bener? Jalma nu bener, jalma nu pinter nyieun jasa ka batur, lain pinter ngadaharan jasa batur. Jadilah orang yang baik, orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Kumaha carana ngabales jasa ka jalma-jalma anu gede jasa ka urang? Para ulama, para kiai, cik atuh ai panggih teh di jalan jeung kiai jeung ulama kirang baras ya mere rokok atuh nanya-nanya. Geus puguh anakna dididik ku kiai, bisa ngaji, bisa sholat, eta kolotna panggih jeung guru anakna ngaji di jalan teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu. Oh berarti ti dieu mimitina eta. Ayo urang nyieun jasa ka jalma anu geus gede jasa, kumaha carana? Atuh ngadoakeun. Sing rajin ngadoakeun guru-guru urang. Ku doa-doa anu hade, doa-doa anu bagus. Makana hayu urang diajar ngadoakeun guru urang. Mudah-mudahan ieu para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah bilik rizkina, tambah-tambah istrina. Kunaon rada camblang amin eta. Itu nini diburi ke calang aprek amin terjadi kunaon eta. Ngagok aing bae. Ya lalaki setuju? Setuju.
Piraku eueuh kakompakan ibu-ibuna satuju pasti kan doa anu terakhir ulah wakah daripada kula turun ceramah dicekek nini nu penting para ulama para kiai panjang umur sehat walafiat barokah ilmuna barokah rezekina diberi turunan-turunan saleh salehah anu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganana amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana Pak Camat beserta keluarga besar alhamdulillah Kang Dadan bisa panggih deui mungkin tahun kamari terus-terusan panggih sapanggung bae nya untung urang panggihna di pengajiannya lain di pilanya alhamdulillah doakeun ya para pemimpin urang sing saroleh sing amanah khusus segenap para panitia pengajian gabungan satu kecamatan desa kecamatan desa Sukaraja alhamdulillah wasilah keresana sanu ngahubungi teh hilap deui Kang Hajinya alhamdulillah sing urang tiasa hadir ka dieu bari kacapean sabab kula peuting tadi di daerah Tangerang langsung jam 12 ngabiur berangkat malam ke Malingping endong lah di Kiai Jahid datang jam 3 janari tanggung teu bisa sare kerak beres salat subuh sare setengah salapan geus dihudangkeun deh eta kalayang koloyong ge pikiran ieu panon beureum ieu lain mabok ao lain ieu mabok berkat nu penting can dibongkar dina mobil geus ek ditambahan ti dieu bejana gitu loba ti dieu mah berkatna mudah-mudahan diijabah atuh penting ayeuna kula langsung ka Cisantri Pandeglang acara syukuran walimatun nikah walimatul urus putuna Buya Bustomi putrina Abah Haji Daud Cisantri ayeuna syukuranana tadi akad nikahna enjing cenah ayeuna malam yang dipangajikeun haji siap bah ke meluncur balik ti Malingping doakeun bae atuh isukan langsung ke daerah Bekasi keun bae teu nanya oge kebisi hayang nyaho ye parat sapoe di ka munggah rek puasa karak eureun cara mah kadina mah hayang istirahat bae saminggu memeh Ramadan panitia maksa terakhir ke Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang nyari eueuh mah cicing bae di imah rek naon ka Brunei aya ngeueuh nu wauh di dieu teh ngadon nyasar aing di ditu doakeun ieu pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan-tabungan amal saleh rezekina ekonomina usahana urang dia khusus mudah-mudahan sing leuwih dibarokahkeun jeung bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala salawat wa salam ka ulujengan bagi tetep salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'in atau tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ujug-ujug ya acara terjadi tanpa melewati proses naon proses nasib aya perjuangan aya pengorbanan naon perjuanganana tos lami kersana Kang Kiai ngahubungi yang pangesikeun pengajian sekalian penutupan pengajian menjelang Ramadan di Malingping eta hiji perjuangan lewat wasilah Kiai Haji Jahid eta mana Tapos Kiai Haji Jahid eta perjuangan tina perjuangan disusul aya pengorbanan non pengorbananana harta tenaga pikiran ieu dikorbankeun
harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Maaf ieu lain nu panitia, ieu nu batur geuning aya di dieu pan dibayar make harta para jamaah, para panitia ting lunas ting encan ieu geus lunasnya. Berarti kula nu dianjuk sorangan ieu. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu kabeh milu ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman, ieu nu halal hadir. Pikiran dikorbankeun, dag digdug ieu panitia sieun sasepuh barok teu datang, terutama nu ditekan Haji Jahid eta nu teu tapos geus eureun ngahubungi terus-terusan, berat tanggung jawab eta. Atuh mun teu datang Haji Jahid nu dikepung eta pasti ieu ku para panitia dikepung Haji Jahid ditapos. 3 poe kaburi geus SMS-an wae, bah ulah poe 3 poe deui maling ping heueuh. Suki kamari kring deui bah rek berangkat jam baraha we bebas. Geus pusingan Haji Jahid eta. Ya Allah ya Rabbana, begitu penting nyampe bunga eta Haji Jahid. Beban tanggung jawab berkurang ya, amanah soalnya. Langsung berangkat tadi suka dia, alhamdulillah ya hiji ka bunga, terutama kula ge bunga bisa panggil jeung guru-guru kula ya, para ulama, para kiai sadayana, masya Allah sing jadi saksi di yaumil mahsyar. Ririungan urang berang ieu insyaallah sing jadi gambaran urang ngariung di jeung jalma nu saroleh di poe mahsyar. Yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Apa yang menemani kita nanti di hari kiamat, di akhirat adalah perkara yang kita cintai di dunia. Lamun cinta ke jalma-jalma soleh, piraku orang teu digerong ke jalma soleh. Bener teh? Laras ente? Tina perjuangan, pengorbanan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon bungkusanana ieu ngaranna asep pangajian, pangaosan. Ai pangajian tina kalimat pangajen, pangaosan tina kalimat pangaos. Disebut pengajian tina kalimat pangajen, naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos, naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing jalma nu ngalengkahkeun suku ti imah menuju majelis taklim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sing jalma nu ngalengkahkeun suku berangkat ke majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal, amin sing gerewek semangat mantog henteu. Kadang-kadang pengajian gigireun imah pura-pura teu nyaho bae. Kiai mah gegerewekan, nggak bahas sholat, nggak bahas fikih, nggak bahas wudhu. Ayah bedu deket majelis teh idit-idit ke majelis. Ayah salah kisia itu gitu. Itu luak liat nyiaran salah kina meureun. Maaf, ya lain jang ibu-ibu, ya jang lalaki nu hese diajak ngaji. Minggonan rutinan susah. Benar? Kok ibu-ibu matong diomong. Paling rajin pengajian tuh ibu-ibu di mana-mana. Oh, capek ibu-ibu. Isu-isu kayak pengajian hadir. Belaan pegawaian di imah ditinggalkan, sesehan numpuk ditinggalkan. Ayo gitu ayah. Kan bae nyeuseum make balik ngaji. Ayo gitu ayah. Bahkan anu nekat ke pengajian memuas sesehan. Rek nyeuseum kiai sia. Ieu nu susah ieu lalaki. Takula di Cikampek kayakeun pengajian syahrian. Tilo kondang bapak-bapak, oh kundangan sebarkan 100 ke bapak-bapak, nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare, nu hiji batuk mamagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu, tolok undangan, ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa, nu datang 1000, hebatnya ibu-ibu kan olok kejo tekau pengasangkeun kahakanan nih timiti hadir nepi ka ngadua terus bae mantak tong aneh ibu-ibu tiap balik ngaji tas tengah dadak lalintuh atuh keur ngaji eta sleting tas muka bae standby
Atuh mewaspadai apa yang mau lewat, bolu lewat sikap bebes ke, opak liwat dedet ke, jeruk kantongan dedet ke. Itu resep marah ibu-ibu mah tenghitung menit detik ledis jeung piring-piring panitia lalu gitu. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet, ibu dah ya ke panggung itu awet ada pencamat jeruk cau awet, bapak-bapak mah disuguhan kieu bae luak liuk bapak-bapak mah eta teh modus eta teh neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku camat sok teu percaya kodok na kantong celana camat pasti aya cau na menang mesek deh cau raja bulu cicing ini tong milu jeung kos tong arti bae dia. Ya Allah, ngan lamun ngajar ngaji adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ngaji ibu-ibu rocet. Kiai mah ceramah nyana di pojok ceramah duaan. Ngomong-ngomong tiung batu. Iya, bisa ieu. Isin neng yang abah sing beungar sia si sugih neng aya keneh. Alhamdulillah sing solehah sing cerdas sing jadi ustazah neng teu aing poho lamun geus neuleuh duit aing sok poho kana naonna camatek nyawer ulah saeutik jang naon saeutik. Ya Allah ya Rabbana, Bu mun ngajar ibu-ibu marocet gandeng kiai mah kiai ceramah nyana nggak baca COD-an bae hayo di majelis ya ada curiga yang loba banget online ya di itu sila jada ayah itu lamun ngajar bapak-bapak mah adem tenang sunyi senyap gak malolor. Soalnya bapak-bapak lamun ngaji ka majelis eta luak liuk nyeleuan tihang jeung tembok yang naon eta ngatur strategi nempelkeun tonggong kana tihang lamun tonggong geus nempel kana tihang dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu tek geus damai. Mun ibu-ibu aduh rocet tapi kaanggeus mimiti datang tapi paling kompak di mana-mana ibu-ibu sing panjang umur amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, untung orang jadi umat Nabi Muhammad, untung orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon kauntungan orang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang jadi umat Rasulullah umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen. Jadi orang teh umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen. Naon ciri kemuliaan orang umat Islam dibanding jeung umat nu sejen Asep? Apa orang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu sejen mah teu bogaeun salat 5 waktu? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen teu aya puasa Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayah haji umroh, umat nu sejen eueuh haji umroh? Urang telusuri ayeuna bareng-bareng lamun rek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah make salat nu 5 waktu nu dipegawe ku urang, maaf ieu mah khusus pribadi si Asep Mubarok lain bapak-bapak lain ibu-ibu. Si Asep Mubarok lamun rek ngukur kemuliaanana di hadapan Allah make salatna nu 5 waktu zuhur asar maghrib isya subuh. Si Asep Mubarok tahu diri, si Asep Mubarok sadar diri, lain suudzon, lain goreng sangka ka Allah. Ngan lamun rek ngukur kemuliaan si Asep Mubarok make salatna masih jauh kualitas salat si Asep Mubarok jauh tina kasampurnaan, boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun. Teuing urang dieu mah. Hah? Geus sararusu meureunnan urang dieu mah.
saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat atulin khusus ya mangahuleng eta ayo jujur geus husun can jauh kene bener teh ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk peureum takbir Allah Hu akbar. Awas bisi gigireun orang anu salat tuang kitu takbirna ulah nyempat ulah mah hido husnudon bae berarti eta jelema salat keur ngakurkeun niat nu diucapkeun ku letah ku sungut jeung niat nu diucapkeun dina hate pan urang mah teu bisa kitu bener teu sungut ngucapkeun niat hate malaweung ka mana-mana sedangkan tempatan niat di mana dina hate bener deh salat takbir nepi ka peureum-peureum hayang kada khusyuk begitu bar leungeun kana dada setan mulai bergerak rek naon ngajurkeun ibadah salat urang supaya ditolak ku Allah tumaninah geus digoda kahusyuan geus teu aya pantas Rasul pernah ngajarkeun ka para sahabat doa nu dibaca samemeh niat sholat bahkan kadina diajarkan ku guru-guru urang maka ya kalimat Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun sok dibaca Pak eta sok maca eta heula teh ibu oh my god baca heula eta doa supaya dijaga diraksa urang dina salat ulah kagoda tingku iblis ku setan sabab eta setan ngagoda ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang kada khusyuk begitu bar leungeun kana dada mulai setan ngagoda naon panon mata digoda bapak-bapak berjamaah di masjid pan eta mata lain khusyuk kana tempat sujud lain nuluan samping batu nu dihareup di absen hiji-hiji dibaca WHS mulai mikir aing can gabeuli BHS mahal bejana tapi atlas ge bagus dah Allahu akbar kan mahal lain nama atlas ge wadimor sami Allah aisyah rek ka mana salat mah pay harga samping setan geus mulai ngagoda mata digoda irung digoda diganggu imah nu deket masjid hampura waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin karunya nu salat di masjid bisa anu keur lapar Masya Allah nu lapar maksakeun salat lohor heula gigireun masjid ngagoreng dauk lamuru dauk pedak teri digoreng mulak hasupna ka jero masjid salat langsung murilit aduh enak eta keur salat inget kana peuting gara-gara lauk asin kaambek keur salat irung kaganggu ceuli kaganggu jalma imah nu deket masjid wayahna waktuna salat ulah nyeretel musik pareuman hargaan jelema nu keur ibadah di masjid pereuheun sia ka masjid temiluan atuh nu di masjid tong diganggu bener bisa nu can istiqomah jelema salat di masjid ceulina bisa jawara insaf balik rajaban langsung lor salat wah tato ngajeblak salat Allahu akbar ceuli can kuat jeleger kaset ka jero masjid kadenge eta jawara salat bari Masya Allah jadi kasurupan gitu teh jawara ceuli kaganggu irung kaganggu mata kaganggu encan nu hiji ieu maaf ulah waka santri jeung jamaah kiai na kagoda kuno ieu mah keur salat kahusuan kiai acur leungit
gara-gara digoda kudu hiji ieu naon keur salat nahan hitut pasti anu ngalaman nih keur salat nahan hitut ayo sia dibatalkeun hook sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang akhirnya dilema antara ya dan tidak ya batalkan tidak tetap dalam pertahanan tapi kan resikonya eta berat keur salat nahan hitut coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang salat nahan hitut dijubur ka hulu ngagerebeg gede ngasepnya ho aing ngalaman batak bapak-bapak lamun sholat berjamaah hareupeun urang anu ngagerebeg juburna nepi ka hulu itu patut dicurigai eta jelema keur perang lawan hitut tong asa-asa gerebahkeun bae ti buri kagetkeun weh pret langsung kabeledak eta Masya Allah jujur jauh tidak kesempurnaan sing dihampura ku Allah kesalahan kekurangan dina ibadah salat urang bari urang teureun terus ngabenahan ku ilmu-ilmuna nu aya di para ulama di para kiai insyaallah sing dihampura kekurangan salat urang lamun lain gara-gara salat asep mungkin gara-gara eueuh kipas gitu jadi hareudag teu kuat aing doang mandi bae mending ngoprot kieu aing nyaot kieu mah aing makal kipas ti imah eueuh nu baroga kipas angin di dieu Masya Allah sangsara camat boga rakyat teh tika beli kipas-kipas acan aja ibu manggena hareudak ge kikieuan atuh aing ceramah piraku kieu ceramah aing sebel deh eueuh boga kipas tatangga masjid eueuh menit tega aing teu ngabantuan ya kirim hiji di dia sok tancapkeun hiji puterkeun supaya rada adem aya anginan kali ngelekep pisan ieu ayanya mun wek balik heula aing nyokot lah ka Cikampek moal kuat ieu lamun lain gara-gara salat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan orang jadi mulia di hadapan Allah sabab umat nu sejen teh aya puasa Ramadan maaf orang tahu diri sadar diri kualitas puasa Ramadan orang masih jauh tina kasampurnaan bener teh orang mah kategori puasa Ramadan karak asup puasa umum non puasa umum teh mampu nahan lapar haus doang mata teu milu puasa sungut teu milu puasa aya aturan di Karawang di kota hari isuk-isuk kayak bulan Ramadan sok aya acara nyubuh non nyubuh lari pagi aneh usimna teh lari pagi Ramadan bae nu tilok lari eta mah bulan Ramadan mah aya kemana bu nyubuh anu leuwih lucu aya salat subuhna teu miluan ai lari aya kan goblok eta jelema salat aja make jas make dasi ai calana morosot ieu mah edan nu kitu ya Allah ya Rabbana aya di Cikampek di Karawang ulah lamun ti masjid balik ka imah ngaliwatan jalan raya eta lamun tiap Ramadan subuh balik ngaliwatan jalan raya eta jelema ibu-ibu bahkan Masya Allah nyusul aing keur leumpang make legging menyetrit mereka guguru tu aing naha teh mun eueuh sasa di smackdown ku aing itu pusing aing legging nyetrit begitu ngaliwatan aing ngareret Pak Haji ditutupan hareupna teh ku leungeunna kunaon ceuk ditutupan izin Pak Haji mun izin tong dipake Pak Haji sentimen tegaul nyebut tegaul ka aing eta atuh aing tegaul moal boga anak berarti aing gaul aing boga gaya di dinya meureunna cicing saya santri cicing pakai naon bae gaya nama gaya gebrek asem gitu nana gaya dongkrak bau daya gaya mujair mundur aya
Oh, di ustad mah paling gaul gaya-gaya nu kitu. Eta ibu-ibu ranca atau olahraga haji ima olahraga nah, Islam kan nyuruh olahraga apa haji gede nyaho laju eta Pak Haji tadi sih sentimen aing lari mereka melotot sadar diri eta ibu-ibu. Bu, Islam nyuruh olahraga supaya sehat, tapi ingat pakaian sopan. Pak Haji, aku kula lari make mau kena, mau balik-balikin mereka aing. Aku kula make mau kena lari, atau lari mah Pak Haji tak pakai anak kieu nyeterit ngalengkah jadi bebas karena jantung jadi sehat. Malik mamagan, aing nafsu digitukeun, jantung sia sehat, jantung aing deg-degan. Jubur meninyitak gitu banting kue